Nah itu teh ya geningan lah. Garang-garang kehidupan kuring mah geus teu bisa kacaturkeun geuningan pisan tah. Kubureun cai. Kalau kayak kumaha? Ya kahiji kuring salila-lila ninggalkan lemur da teu bisa mulang ka lembur. Kedua nangeureunnan paturai jeung keluarga jeung anak pamajikan. Tapi kan kakiwari kuring can panggil jeung anak jeung pamajikan geus dia. Sabenerna kuring ge apa waktu anjeun ditiknah jadi Rajapati teh. Apal di mana? Ya dan harita teh sabenerna teh kuring teh ka lembur jangan anjeun. Nya kuring apal ti tua kampung. Malah mah anak pamajikan anjeun ge eueuh aya nu nyuri. Tah nya kitu teh santa kuring jeung si Ubed teh oleh neangan si Ece jeung si Ujang Giri jeung si Ubed neangan teh Kang. Lah tungtung nama kuring mah ayeuna jeung murid si Ubed ting aya keneh nyawaan da ngadenge kabar mah dititipan barang oge amanat korangna teh geus eueuh nyaeta di si Ubed teh gitu. Tah meureun beunang-beunang teh dulur kuring oge kitunya aya Kirawun mainna urut garong jadung dengan berbalik pikir ngulung ka kuring nya ayeuna teh si korang eta teh kumanehna gitu di Cepengna teh. Duh pan heuh Kang sasat nama orang kakang teh kan keur teu pararubuh ayeuna teh kalah leungit di ku Sirawun teh. An kuring mah yakin eta korang leungit ku awewe sakumaha cekat terangan Kirawun. Katambah-tambah tadi kuring ngaliwat jeung si Daseng manggih anak buah Ki Barong kena galoler disiksa ku awewe nu moal korang. Awewe nu moal korang sugan apal kisanta aya jawara awewe Ke awewe mah aya ngan lain di wewengkon urang eta mah aya ge di wewengkon Pakulonan. da memang asa can ngadenge ayeuna aya jawara awewe tapi eta sakumaha cek anjeun Lukman asa ku jadug eta awewe nya tapi kan kawani nyiksa anak buah Ki Barong ngajar oprak bener teh Bener tah si Daseng saksina ge nya Daseng. heeh kan. Kunaon ari sia lompatan kitu? Geuning aya ku kebeneran atuh papanggih deui jeung sia Juro. Eta bedog aing deui tah. Keur dicokot ti babaheula ku aing teh. Mangga Ki. Ngan uring ulah di kukumaha Ki. Padekeun saking goblok. Mangga Ki. Bedog aing dicecekel Di wae. kukumaha Ki. Sia kunaon di pepayong kodan. Jeung ka mana batur sia? Tarti sasari geuning sia sosoranganan kieu. Puguh heueuh. Urang teh Ki ditinggalkeun ku si Juhri, ku si Kusoy jeung si Bohim. Urang teh udah kumaung. Lah, piraku saja di udah meong. Sumuhun Ki, laras Ki. Naon sia?
Tara kae ngomong sopan. Sumohon ki, leres ki, abdi udah kumau. Kumahan sumuhun wes teh tara-tara ti sasari sopan ka aing. Ampun ki, ampun. Ya mah da pedah boga rumasa meureunnan. Untuk Da iya nyokot bedog aing. bedog mah menang pamulung ki. Sugan teh aki teh geus maot dihakan ku meong. Yurik jadah teh. Sia teh geuning aing teh nyebakeun ka meong geuning. Oh, pan sia nu dihakan ku meong na ge atuh. Ari aki ka mana? Naon atuh geuning sia tatanya deui. Kuring keung batur ki. Tuh batur sia keur ngajaloprak. Si Juhri, si Kusoy, si Bohim. Nya palih mana aki? Tuh di beh ditu. Bajana mah patelak jeung aweun moal korang. Jeung kabeneran eta teh korang teh udagan aing. Nah, pangarsa kiraun ngudag-ngudag korang. Lain aing nu ngudag-ngudag korang sia teh sedul. Tapi aing ngudag-ngudag awewe nu ngamawa korang eta. Sabab korang eta teh kacida berharga pikeun aing mah. Berharga mangrupikeun naon eta korang teh pangarsa kiraun. Bayangnya sia. Eta teh korang teh mangrupakeun hiji amanat nu kacida pentingna keur kuring teh. Nah, manggeus lah aing rek mantog. Ai heueuh. Nuhun aya bedog euy. Si goblok aing belaan sesopanan coba bedog di gubuk. Siara ripuh. Mimiti aing di udag ku meong. Terus dipegat ku kiraun. Jaba bedog di jaba. Nya cek aing oge bakal amprok jeung si Raun. Tadi nama kurang teh milu kasih Raun. Malah dibuburak li aduh. Kan euy, ieu teh aya nu kudu buru-buru ditepikeun kaki barong. Nya naon euy? Pokona mah aya korang amanat-amanat kitu. Orangna teh anu digubuk ku awewe nu nyiksa sia lain. Nah sia apal aing disiksa ku awewe. Pan beja cek si Raun. Nah ka maneh mah mere beja sagala geuning. Ka aing mah malah ditejekan. Karu aing ditampiling menigiung kieu aduh. Udah si Raun mah jiga nu gelo. Ayo atuh, ayeuna mah urang mulang kaki barong. Urang bae beja. Ayo. Kasep pada kemana? Pernah ke si Kasep pada kemana Kasep? Pernah kok. Aya perlu ka hareup. Atau tiasa ngiring? Ngiring ka mana? Ngiring ke akang. Rupa-rupa wae nya bade naon atuh ngiring oge. Pan hayang sasarengan sareng nu ganteng. Sampurasun. Sampai. Kabe ngiring langkung. Nya bade kemana ceng? Bade kapalihan legok salam. Atuh tebih ka legok salam mah. Oh, tebih keneh. Tapi lumayan. Oh, pamit di palihnya kapalihan mana? Ayeuna euceut ti palih mana?
Di wewengkon situ hiang. Oh, Iya, Acep, neng bade kamarana atuh. nah kalau resan we itu balik ke payun tah. Pendak sareng ieu ya. Ting sahat gitu itu da apal cuman ya asa Minang gitu panggilna. Oh, nyatu marangga ya. Bade ngeureueuh wae. Oh, iya, mangga. Jika orang eta mah anu leungit ku Mang Ubed teh ya. Atuh akan di payun nah. Taruh Ya Kang bade ka mana? ka payun mah. Nyatu ganteng dada. Dada ganteng. Kela euy, aya naon ki? Percuma euy. Percuma kumaha ki? Melang hayu urang susul. Mangke sia teh ulah gagabah. Ieu teh deukeut ka kampung. Kumaha tuh ki? Mangga sia urang daguan nepi ka poek mah di dieu. Lain euy, budak pejuh nu duaan nu anyar ka mana? Anu duaan nu anyar teh aki eta mah keur baralik heula ka imahna. Da malum budak nu dua eta meresep ngadeuh hayam. Oh, si goblok teh. Heuh kade euy ka budak nu dua eta teh. Da urang teh meureunna butuh balad. Pepeureun si Kirom, tingkah mana si goblok teh kapanggih laratanana buat ting modal di leboku meong. Tuh, si barudak. Lain Asia teh menikah kuat kali lila teuing kana kamari mangkukna harasil sugan sia terus ngacerobong heula garoblog teh. Boro-boro ngajobong ki pugu manggih awewe denok demplon di jalan ge kalah nyiksa mahala katiluan. Aing ge diudag meong ki. Sia teh gablek rumah sama lopesan alasan mangga sia mantog. Tah di sana. Aya naon andika ngahadang perjalanan kaula? Kaula rek nanyakeun etak orang. Naon maksudna ilaing em? Etak orang di mana? Naon urusanana nanyakeun ku urang ilaing? Orang eta teh keur ditayangan ku kaula. Teteh lah, niang baca bareng. Aduh. Das. Tenaga pisanana ling pantrak-pantrakeun. Sakti atuh kanuhan eueuhna.
asa wau ka awe eta teh siga pamajikan si Wira si Hayati eta teh siga teh bener eta asa moal salah eta masih Hayati mun kitu mah aya harapan eta mun eta bener si Hayati kieu carana mah kudu balik deui ieu mah ka Gunung Kahabodas kudu ngabejaan di si Wira ieu mah bener mending balik deui Kemana si Ece tadi? Sekilat pisan kalempangna. Ini kudu bener-bener orang yang mana. Sebab yakin eta korang memang ubed. Semua salah deui. Bagaimana di sana? Ini rusuhan. Eta kayak perlu. Oh, eta we pada gura-giru ini rusuhan. Sugan didinya kisana tepat tepung jeung awewe mamawa korang. Aya naon kisana? Urusan jeung awewe eta? Nah, jika nu reuwas panggih teu? Han teu panggih. Ngan nyawe nanya atuh aya urusan naon jeung awewe eta? Eta teh tes nyokot korang ti mamang kuring. Akon eta teh. Sarua eta pasti rek ngincer korang. Aing mah bisa kabohong. Tong gagabah euy. Kuring leuwih nyaho saha eta nu nyekelna. Eta nyaho, cenah tadi ngomong teu panggih. Anjeun mah pasti aya nya teu bener kan mawa parang eta. Naon di sana? Tong gagabah. Anjeun mah jiga nu rek ngalang-halang kana langkah kuring. Hari kitu mah sok ijen di kuring. Hayu, der. Budak pentil. Lumayan gini. Hartina aing melucu ieu. Asa mending kena dibuka. Deh, kalah init. Aing mending init. Kayak asa curiga. Buah-buah bener budak teteh sagut-gut jeung korang. Bener teh Guru, beda teh. Bener Ki. Eta teh amanah teh da jiga nu berharga pisan. Jiga teh jerona eta teh berlian jeung emas Ki. Atuh ari kitu mah aing kudu gura-giru maluruh ka ditu. Sia mah manggeus we, tatemponna oge hariku aing anjing erek ini teh jeung si Bohim jeung si Kusoy. Manggeus sia mah baralang lebok we di dieu tah hakaneun loba. Sugan we atuh aing meureunnan papanggih jeung si Rawun. Nya Ki. Bagaimana si Kusoy jeung si Bohimna? Kenean ubar Ki. Teh jang ngobaran si Juhri. Kalau manggeus aing rek irit sia mah jerdok we di guha. Labokeun loba ieu tah. Nya Ki.
anjing produk kemana ke cecah tuh? Kemana we lah maati Oh atuh kitu mah urang heureuh-heula. Capek. betul saya dia aduh Oh, sarua aing oge capek mah. Kela salieur aya mah jalan teh euy. Di loba kieu. Kudu lieur laki. Iya, jalan ke didinya mata. Jalan ke akhirat. Geuning ilaing kirawun. Aing lain didinya neangan jalan. Tah, iya jalan ke didinya mah. Jalan ke akhirat. Laki kelaku aing. Kirawun. Ka dieu heula geura. Urang ngawangkong jeung kuring. Ulah popolotot kitu. Sok buru ka dieu. Ari sia rek kamarana tuh. Nya eta mah tak diuk heula oge kuring reureuh di dieu. Aya perlu ka anjeun kirawun. Heuda ari ka aing mah. Maneh mah perlu wae. Dedengean teh kirawun, anjeun teh nyekel amanat anu sakitu berhargana. Cek saha kitu we. Aya we beja ti si Juhro. Keumeng geus kirawun. Da kuring ge apa yang eta korang teh eueuh di mana geus ayeuna mah urang ngahiji deui jeung kuring. Geus we kirawun. Ulah loba mikir. Eta amanat anu kacira berhargana teh engke urang bagi dua. Ki. Sode aing mah kudu ngabagi dua jeung sia. Kapan eta anu maling di anjeun awe anu mawa amanat eta teh keun ku kuring urang sangkala kirawun. Teu butuh bantuan sia aing mah. Aing geuning sia goblok teh barang dileleuyan. Ku aing nyangap naon sia teh ka aing teh. Aing mah moal mundur sasi ku moal ngajak satunjang beas. Rek galungan madar jeung aing. keun ku abi ki bade ku aki wae mangga Lawan ku soy atuh. aki langsung utami Kayak mau jajakan mesin aing daun. lawan ke ulah elek ki lawan ke awas ke awas ke awas ke aduh oke lah Goblok si Rawun. Ka aing ngejago. Sok ka dieu, goblok. maju cete Maju, Rawun, lawan kieu lawan Awas Ki, kada Ki. adek ya Aduh. Anas ku aing baheula. Diajar sampai diketerukeun si goblok ngelawan ka aing. irang ki ulah elek ki ya Jalan Ki ah. Kepejat si dia Rawun. Nah, lawan ki siksa ki tuh. awas ki Modar sia. modar cete adek ki Kemana ka dia Ki? Manggeus. Montong di podaran, sampai beja kasih wira. Hayu orang-orang barari. Bawaan bedog dah.
duduk. Anu, kira cara nama. Yang kudu balik ke asian ge. Ada kia cara nama. Yang kudu balik ke laka Gunung Karhabodas ke Kiwira. Makanya aing tanya ke amanat deh. Aduh, orang. Tapi aing teh kudu ngabejakeun naon sayana ya teh sieun-sieun ge. Sabab eta kurang teh aing mah geus loba nu ngincer. Geus padahal loba nu neangan. Waalaikumsalam. Enggak tuh, gak ada terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dorobayah ribuan fahuwa doribun wadaka madrobun idrib la tadrib madribun madribun idribun. Satu sekali nih. Dorobaya ribu dorban fahuwa doribun wadaka madrobun idrib la tadrib madribun madribun idribun. Dorobaya ribu dorban fahuwa doribun wadaka madrobun idrib la tadrib madribun madribun idribun. Sadaqallahul adzim. Barudak enjing mah pada nanya sababaraha dinten da cuceuna bade aya peryogi. Bade ka mana tuh cuce? Bade aya peryogi nyusul Kang Giri. Mumun atuh. Mumun aya atuh Wang Arwi. Allahumma sholli ala Muhammad ya